bahasana iwa mudunya bi arba'ati asya. Jadi ngadegna dunya nantungna dunya ku opat perkara. Insyaallah bagi dibahas anu opat. Lamun ka mana nu opat teh nyata hiji bi'ilmil ulama, kedua bi'adli umaro, katilu bisahawatil agniya, kaopat bidura'il fuqara. Insyaallah saur Nabi dunya bakal ngantung, dunya bakal ngadeg. Insyaallah saur Nabi dunya bakal ngantung, dunya bakal ngadeg terkecuali ku opat rupi. Hiji nyaeta kunaon bi ilmil ulama, hiji ku ilmuna para alimil ulama. Sebagian keterangan ilmu ulama mah nyaeta maqamul anbiya. Ilmu ulama teh nyaeta maqamna para nabi. Naon artinya? Sabab ulama dijadikeun warasatul anbiya, dijadikeun ahli waris para nabi. Kumaha lamun teu aya ulama? Kumaha lamun teu aya ilmuna ulama? Lamun teu aya ilmuna ulama, la halakal jahiluna, hartina bakal rusak sakabeh jalma anu barodo. Jadi lamun daya ilmu ulama pasti bakal rusak sakabeh jalma-jalma anu barodo. Nah margina sabab ilmuna ulama mah munawwirun hartina anyangan, lain mungkul hiji golongan, lain mungkul hiji tempat, lain mungkul hiji negara, tapi ulama dijadikan senterna saalam dunia. Apa bahasa dulu? Kasirodi sepertinya eta lampu anyangan. Lamun teu aya ilmu ulama pasti jalma-jalma anu bodoh pangaekeun. Bujur-bujur nyaeta henteu aya ilmu ulama, bahkan teu aya ulama masih kene seueur ulama, tapi jalma-jalma anu bodoh ngabangieur ti ulama. Kumaha lamun kajadian seperti itu? Sebagian hadis Rasul, lamun jalma anu kabur ti ulama, jalma anu ngabangieur ti ulama, eta jalma bakal dipasihan nyaeta tilu balahi. Tilu balahi. Hiji bakal dileungitkeun kaberkahan kasabna, dileungitkeun berkahna hartina, lain tambah-tambah kasayan, karah tambah-tambah kamal doro. Namarina lain teu kasab, lain teu hasil tina eta kasab, tapi dileungitkeun keberkahan. Ari berkah nyaeta yajidu bil khair, tambah-tambah dina kasaya diri pribadina anu kasabna. Tah kitu. Ai urang kira-kira subhanallahnya. Tak emota urang teh malami di alam dunia bakal balik ke alam anu bakal ka solat. Naon atuh? Nyata bahasana saur semua poe panjang. Alam langgeng anu moal deui tina eta alam. Bade sae, bade awon pasti bakal karaos. Sedangkan di alam dunia dijadikan majruhatul akhirah, artinya tempat pepelakan
ngabuktikan akhirat. Jadi berarti ieu teh keur pepelakan sarasana keur tataneman. Ibu ayeuna teh urang teh keur tataneman. Tataneman nyaeta tataneman keur amal-amal akhirat. Ngan kade urang walaupun ieu bentuk amal akhirat kade bisi jeung bisi urang ditapura anu mata ku hiji amal ngelebur kana ganjaran eta amal urang sadayana. Sing mangkade ibunya niatna urang hiji karena ngajalakeun parenta Gusti, kedua nyata ngajalakeun nyontoh perintahan Rasulullah. Tulisan itu berarti orang sing sae niatna hari niat anu sae eta geus ditulis hiji ka saya bila mana midamel kana eta kasehat Allah beres 10 ka saya kumargi sakitu tak mudah-mudahan urang sadaya mampu ngajalankeun kana syariat anu diparentahkeun ku Gusti Allah jeung anu disumpingkeun kunjung dengan alam yakni kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mana untosna sebetulnya syariat nyata agama Islam. Jadi ngadegna alam dunya nantungna alam dunya salah sawiosna ku ilmuna ulama. Lamun urang kabur ngabayar ti pirang-pirang ulama nomor kahiji dileulikeun keberkahan. Kadua bakal dipasihan kakawasaan ku Gusti Allah sultanan dzaliman artina raja penguasa pamimpin anu zalim. Lamun urang kada di dieu. Ya, lamun urang ngabayar kabur ti ulang sabab ulama menggunakan nyaeta mangrupikeun nyaeta cahaya saalam dunya. Cek sebagian keterangan ulama ummati ka'ambiyai Bani Israil. Ulama umat kaula saur kanjeng Nabi sami seperti nabi-nabi Bani kaum Bani Israil. Pangkat jeung darajatna gelarna sama jeung Nabi. Bangsa kaum Bani Israil itu ulama umatna kanjeng Nabi. Bahkan sebagian keterangan ulama ngungkulan darajatna nyata ngungkulan kasakabeh jalma-jalma anu iman. Sabaraha derajat 700 derajat. Mangga urang iman nya sadayana iman lamun di bandingkeun derajatna urang mah sadarajat ari ulama mah 700 derajat. Perkara antara dua derajat cek sebagian keterangan sarua jeung 500 tahun. Berapa? 2 derajat nyaeta seperti nyaeta 500 tahun. Maka ayeuna 700 derajat sabaraha mulia-muliana ulama nyaeta sabdi ulama nu tadi warasatul anbiya. Ieu teh keur ngadegkeun nyaeta alam dunya. Lamun mabur atawa ngabayar ti ulama nomor katilu bakal keluar ti alam dunya kalawan teu iman. Naudzubillahi min dan naudzubillah. Ulama cek sebagian katakan tinggal we annadu biwajhil alimi ibadatun. Ningal karena pamunteuna ulama eta jadi ibadah. Ningal ngomong karena pamunteuna ulama
itu jadi ibadah. Pantes kabina-bina salah hiji nyata ngadegna alam dunia nyata ku ilmu na ulah. Bahkan sesebagian hadis Rasulullah naumul alimi khairun min ibadatil jahili. Hartina kulemna alim ulama mah langkung sae tibatan ibadah jalma-jalma anu bodoh. Bahkan aya hiji hikayat ieu ka kuping Bu. Ibu ka kuping ieu teh. Aya hiji hikayat aya iblis nangtung di panyeuneung nyaeta panto masjid rek ngagoda ka anu keur ngajalankeun salat. Eta iblis rugal kok dek asup henteu cios. Lo bahasana ninggal junjungan alam. Hei iblis ari anjeun keur naon? Cek eta iblis ari kaula teh nyaeta teh ngarusak jalma beribadah salat. Tapi kaula sieun ku jami anu keur kulem keur sare. Ari keur jalma anu ibadah keur salat teh dirusak, ari jalma anu sieun eta iblis sieun ku jalma anu keur cek junjunan Kanjeng Nabi nyarios ka iblis ari salat teh eta keur ibadah mudajat ka Gusti Allah. Nah ari keur jalma anu keur salat teh sieun ari jalma anu keur obok sieun dipegasi kuat. Jawab iblis sabab eta jalma anu keur salat teh jalma anu bodoh. Ari jalma anu keur ulem eta jalma alim hatina para alim ulama sieun. Kumargi sakitu berarti penting pisan urang nyaeta gaduh ilmu. Paingan cek katarangan nyaeta lamun urang hayang beres alam dunya mahal ilmi sarta urang hayang beres dunya jeung akhirat sarta make ilmu. Tah mana atuh urang teh anu kudu dituturkeun ulama. Tapi kade ulama pan aya ulama teh di dieu teh anu tiasa ditaklid kadang-kadang teu tiasa ditaklid. Hartina teu tiasa diitsbah. Aya disebutkeun nyaeta wailun li ummati nyaeta ari wel teh pikeun umat kaula. Anu mana min ulama isui nyaeta keur ulama-ulama anu awon. Nah aya ulama awon seueur kabina-bina tawakuf anu kasuhun. Nah cenah seueur pisan Allah masyian ilmu ka hiji jalmi tapi eta ilmuna lain matak nyalametkeun tapi matak mador lain ngumpulkeun dirina tapi kadang-kadang madorotkeun ka jalma anu sedengna. Kan eta. Mana kade bisi urang dititipan ilmu matak madorot ke dirina matak madorot kanu sedena eta teh cawisna neraka we neraka. Mudah-mudahan urang sadaya tulabul ilmi anu ayeuna kalawan ngalilingkeun kabodohan sabab banget siksa engke dina poe kiamat nyaeta jalma-jalma anu bodoh ahlina. Banget siksaan itu kan tahunya berarti tahu kami nanti kemudian sakitu kade urang poma urang tuturkeun ulama terutama ulama urang anu dilibatkeun akidah ulama ahli sunnah wal jamaah. Urang organisasina diakui nyaeta NU hartina Nahdlatul Ulama tuturkeun ulama-ulama urang. Insyaallah bakal selamat dunia jeung akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ulama-ulama urang sadaya aya dina kasehatan, lahirna batina panjang usahana. Naon artina sabab mautul alimi ari
maut na ulama mautul alami maut alam. Amun maut ulama sarua we jeung maut alam. Sieun kabina-bina. Mana urang bila mana jalma atau asal salios ulama nganturkeun bila mana teu sedih eta jalma ahli neraka. Ahli neraka teu sedih-sedih aja bila mana nganturkeun ulama eta jalma bakal menang kana laksaan engke di akhirat. Mana urang-urang ke urang sadayanya guru-guru urang para alim ulama anu teu kaluar ulama tina akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan ku Allah nyaeta di payungan ku pituluh, di amparan ku karidwan, digirimi ku hidayah, di serangan nyaeta ku magfirah, kalawan diliputan ku rahmat Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi anu ngadegeun nangtungan dunya teh nyaeta ku ilmu